Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu sang simkuring Imam Mutakin dina acan maneh nyaeta dongeng carpon anu midangkeun carita-carita karangan simkuring anu parantos medal dina majalah Sunda. Atuh ayeuna anu baris dipedar teh nyaeta hiji carios anu judulna Hariring Nu Matakeung. Mugi-mugi ieu carios sing janten panglipur kalbu pangbeberah kana mana. Mangga urang manco deui ya. Nepi kalembur teh jam 10:30 peuting. Sok padahal ti Garut mah pabebeurang ngan nyeta atuh eta kapegat banjir di Ranca Eke. Jadi weh kapeutingan sanyana mah hoream init-initan usum mijih kieu teh. Heuh nyeta atuh da sok kapegat banjir wae. Dan ari teu indit piraku teuing. Anu jadi bibi di Garut keur gering dirawat di sasahiji rumah sakit nu aya di kota dodol eta. Pamajikan ge teu dibawa, samalah bakat tingku rusuh HP ge tinggalin masa opat bae ka tukang teh. Kuring leumpang nambah jalan anu tarahal. Jen nangtung di sisi jalan, panon mencong ke tengah sawah anu ngepak. Susuganan aya Mang Tarman, biasa nama lamun peting-peting kesok aya Mang Tarman anu ngadamar belut peting-peting. Da kitu kabiasaanna maneh nama geus jadi pacabakan sapopoe. Ngapoe neangan belut atawa ngabubu di walungan Citaraju. Tah hasil tina ngadamar jeung ngabubu teh ngalau ke Citaraju sok dijual ke orang lembur ya lumayan we aya keur soranganeun mah pan hirupna ge sorangan. Mang Tarman mah disaprak papegatan jeung pamajikanana. Si Teten anakna hiji-hijina dibawa pamajikanana karunya ku kitu teh mah Mang Tarman teh sakapeung sok ulang-ulang sorangan, sakapeung masuk ke hariring. Ari hariring teh nyaeta kaya deui lalaki raheut hatena mata kahelas kuring. Kuring leumpang beki deukeut ka walungan Citaraju. Basa nepi ka hareupeun Citaraju, kuring ngajenghok sabab sasak anu ngahubungkeun eta tempat ka umur kuring teh geuningan ruksak. Kumaha ruksak ieu mah tuh kapaksa meureun kudu ngriling cek kuring harita ngagerendang. Hoream ari ngriling teh jaba jauh, jaba kudu ngaliwatan kuburan. Mata keung atuh da mata ting puriding ai ngaliwatan kuburan teh. Kuring ngajaten ngadalila sanggeus mikir tibatan teu balik ka imah mending keneh balik nguriling keun bae deket kuburan mah rek lumpat teh. Tah engke mun geus ngahegak rek nyimpang heula ka imah Mang Tarman anu pernahna di tungtung lembur. Kuring leumpang deui anjak peuting beki jempling hujan nu tadi geus raat mimiti karep deui murubut maseuhan bumi basa nepi ka hareupeun kuburan. Kakeueuk beki nambahan kacipta dina dahang caringin anu ngaroyom ka jalan aya awewe anu ucang ange buukna panjang make
baju sarua bodas teu anta parah deui berobat weh kuring lumpat sakalumpat lampet teu mikirkeun yen harita teh heueur anu penting mah kuring bisa gancang nepi ka imah teu karasa kulumpat mah nepi ka hareupeun imah Mang Tarman paroek dihareup lampuna teh hurung di jero ge katempona mah teu dihurungkeun ge kuring diuk dina golodogna ngahegak ngaeureurkeun ka capek aduh Mang Tarman kuring gegeruan bari katrok gitu teh Mang Tarman aduh ka mana Mang Tarman kesare gitu cekuring ada lila tapi ya kalilaan mah panto aya nu muka ti jero bray panto muka katempo di lawang panto aya nu ngajanteng tina pangawakan Mang Tarman Mang Tarman kesare mah ngampura dia aduh kaganggu ku kuring Mang Tarman kada lila ngawalona teh acanjang tuh hampura we Mang diganggu ya teh teu naon erek hayang nginum maneh teh Mang aduh tuhurun ya sok we asup jang lah da kos jang sahadi Mang Tarman kitu teh bari meh lagi asup ka jero imahna deui katempo sanajan ngalemeng meh diuk di juru patengahan langsung weh ke dapur jang cek manehna kuring asup ke dapur ada rumpur rampa sabab poe kan kebeneran leungeun ngabalut teko di gelasna curi kucurkeun leguk minum karasa seger kana ti koro sanggeus nginum kuring balik deui ka patengahan Mang Tarman geus eueuh sigana wae manehna asup ka kamar kuring embung deui ngaganggu manehna karunya meureun beurangna geus capek aya pagawean teh geus ngabubu di walungan lalaunan kuring amitan Mang kuring baliknya nu ngawalon turun kana golodog panto imah Mang Tarman dipeundeutkeun deui kidig indit kagancangan muru imah lembur teh bener-bener simpe cempling eueuh nu ngaronda hujan beklila beuki ngarepan deui nepi ka hareupeun imah kuring kekatrok dalila eueuh nu muka bray akhirna mah panto teh dibuka ti jero pamajikan ngajanteng di lawang nah akang meni wengi-wengi teuing ih nyeta ieu duh keberat banjir cek kuring coba teh ingat kalebet ya kayak atuh muka heula sapatu nah meni asa sapi jempling kieu lemur teh ih enggak kalebet heula keur didongengkeun kuring asup ke jero gek diuk ngagedai kana kursi aya naon kitu nyi ih akang mah yeuh abdi teh keueung urang lemur ge kareueung sadayana teh keueung teh keueung kunaon atuh mana urang mah aman wae biasana besok anu ngaronda pan akang lain keueung ku bangsat lain keueung ku penjahat tapi keueung ku naon kudu ngahariring hah amanya nu hariring keueung
Gimana ngahairin lagi sanes jalmi? Saha tuh piraku aya cak mah ngahariring. Gimana ngahairin lagi? Mang Tarman. Mang Tarman kan biasa Mang Tarman masuk ke hariring eta dengan hariring teh lalaki raheut hatena kitu cenah. Biar aku keung. Ih, akang mah. Kang, Mang Tarman teh tos pupus. Tilu ditengkap pangker, Kang. Asas angkat anjeunna pupus kacanak caah cita raju. Kuring ngahulang bulu punuk pating puring ka rek teu kitu kumaha kapan bieu teh kuring kakara balik ti imahna sirah ti lieur tapi kuring teu nempokeun ka pamajikan mah yen kuring keur keueung ari di imahna ya saha ayeuna. Ih, nyata aya sasaha pan Mang Tarman tos pupus. Urang lembur kita inu warantuneun. Langkung kadinya mah Pamajikan nyaritana bari bibiri gidigan. Akhirna mah maneh lagi asup ka jero kamar. Kuring hulang keneh dina kursi. Kakeueung beuki nambahan. Sanggeus ngonci panto, kuring asup ka jero kamar nuturkeun pamajikan. Tengah peuting hujan geus raat. Kuring ngahulang keneh mikiran kejadian nu tadi kaalaman ku kuring. Kacipta keneh basa Mang Tarman ngajak asup ka jero imahna. Hawar-hawar kadenge sora nu ngahariring. laki lalut hatena laki lalut hatena. Eces sora Mang Tarman. Kuring karimbun sora bekila beki ngedeuketan bet asa nopo dina ceuli asa gigireun karasa siga aya ramon nu tiis nyabakan atau kuring nyusup kana bantal sora beki eces kuring akhirna mah poek teu inget di bumi alam. Alhamdulillah cag mitra kitu geningan jucuna ieu carios hariring mata keueung. Urang cekapkeun heula sakieu urang tepang deui dina carios sanesna sim kuring seja amit pungkur punten segala pikalepatan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.